Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi almi fi darin amin ya rabbal alamin. Bil jari wa tanwini wa nidawal wal musnadi lil ismi tamyizul hasal. Para hadirin anu gusim pribadi hormat anu dimuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya parantos jasa kumpuriung dina ieu malfalahan mulia nu sanes tujuan urang sadaya nyaeta bade nambahan ilmu nahu nya aya kitab Alfiyah. Para hadirin rahimakumullah, tadi dina qaidah atau dina nazum jurumi dina najum Alfiyah nyata menjelaskan nerangkeun masalah isim, masalah isim. Hari ciri isim teh nyaeta aya 5. Ciri isim aya 5 bieu nya. Cek dina Alfiyah hiji harap jar, kadua tanwin, katilu munada, kaopat al, kalima musnad. Tah eta teh ciri isim. Jadi ngajaskeun kumaha ngajaskeun kieu. Di mana-mana aya lapad kadatangan al, eta teh lapad isim. Terus anu kedua di mana-mana aya lapad aya tanwinan eta dingaranan lapad eta isim keneh. Contohna seperti contohnya seperti alhamdu. Contohnya seperti alhamdu. Dah alhamdu eta alhamdu teh eta teh isim, ciri isimna eta al. Nu kadua tanwin, contoh seperti zaidun. Tuh ya. Tanwin eta alhamdu contoh isim. Apa isim? Ku sebab dia alif laman. Zaidun isim keneh ku sebab aya tanwinan. Anu katiluna nyaeta nida teh seperti ya zaidun. Ya zaidu eta isim keneh sababna naon? Munada. Anu kaopatna nyaeta anu kaopatna JR. Nu kaopatna nyaeta JR. Berarti bismi. Eta bismi teh isim keneh, lapad isim si bismi teh kusabab aya huruf tukang ngajarkeun bismi eta bi. Terus anu kalimana musnad. Ya, maksudnya antara seperti panggil zaidun ya zaidun. Eta zaidun eta teh zaidun eta disebutkeunana lapad isim kusabab jadi fa'il tina lapad jaa. Tah kitu nya eta teh anu bieu eta cirina ciri isim kabeh ciri isim. Tadi mana-mana urang hayang nyaho lapad isim atau fil atau huruf eta kanyaho geuning huruf ingatna bil jari wa tanwini wa ta eta kanyahoan hi
ya alif laman lapad aya alif laman, anu kadua eta tanwinan, anu katilu nyaeta aya huruf nidaan, anu kaopat aya huruf jeran, anu kalima jadi mubtada atawa jadi fa'il. Mubtada atau jadi fa'il. Tah eta dingaran seterusnya musnad eta nya. Gampang maksimalnya. Tah mudah-mudahan bangsa sadaya sing paham kana ilmu nahu anu aya dina kitab Alfiyah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.